Ya anjing ngot ngena amat. Asem memang. Jadi kan Jepang ngena mun teh. Mantap. Hmm. Wah, Goblok ah sama kita. Asem ya. Pik, arek mah ngabur teh. Ih, ayo atuh. Yuk, Di mana kan ngabrutna? ayo tutup juga ditutup. Ayo mah hirup untuk model. Ayo sedang wae. Nikmatnya eta asem. Ngeunah. Teu nyahoan kana sia mah. Ya geus atuh hari pembahayan mah berangkat lah. Ayo mangkat. Siang mah parang ngobok wae. Ya tuh yang mah ya. Nah, dia tempatnya. Pik, ya turun lah. Ayo. Ya, bener lah ya babu kan. Cek mi urang mah. Nah ieu teh loba jurigan. Pokona masalah mah cerita urang mah. Pik, pik. Demi orang yang menyobakan sih. Nah, bener sih ya ih. Bener. Jenglot. Jenglot, anjing jenglot. Jenglot. Jenglot, jenglot. Pik, pik. Lakuan aing. Aduh. Asyana naon nabrak-nabrak aing hayang ditenggelan suku aing. Iya ngarangan dan wae san. Si Arek kemana deh, San? Arek kasawan yang marane. Terus di mana maneh? Ini suku aing ditabrak sia ini buat kalotar kieu. Berarti sia nya san ya tadi sia nantenya. Geus mah aing ditabrak salahkeun deui. Tadi sialin san ngegerubas. Bagus ya, urang sok misanan aing. Ya dengekeun ya. Aya eueuh beungeut aing beungeut jeung sieunnan. Seriusan? Aing teu bohong, tanyakeun dia ka Sinje. Nu je? Tah, Sinje oge leungeunna aing menyabakan. Bener sih je. Jenglot san. San, tanya tuh. Tadi pas keur urang nyopot belut, dengan orang yang menyobakan. Sia, kan tadi geus sampik ngomong kitu. Nam kaditu aing teu percaya masan kaditu. Kabur.